Calon panganten pameget parantos aya di payunan urang sadaya. Haturna wilujeng sumpi dina upacara mapak panganten pameget direng-rengan lingkung seni Sunda. Ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci, nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya eusi, nu disembah tina asma ya Allah Pangeran abdi. Sampun wahapunten menawi tatamu saha rumaos uwa leledak sakedap antosan heula uwa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara sakumna balarea pun sampun wahapunten atra ngalut ngalapring gending geura ramekeun bralmiang geura papageun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun.
jengkak kilengser cengkak sabab rewas menang tugas mangrupi utusan ratu mapaksang raja nu datang samemeh walengser miang mereskeun heula raksukan samping poleng dipagehan totopongna rada condong kumis baplang diusapan mata pantes jeung kawesna saatos uak mah pantes kakara walengser miang. Salajengna sesi gunting pita mangga pager ayu siapkeun asongkeun didankeun kitana mangga pager ayu kapayun pokoknya panganten kalau panganten pamebel sareng kulawargina tiasa majungna salib bebarengan akhirnya lagi maju kalian nyebat Bismillahirrahmanirrahim menantian keluarga di calon pengantin istri di kawitan mangga sana pengantin pamebel sokan hindi itu mangkatiu guntingnya hiji dua tilu alhamdulillah muka lembaran kehidupan anyar
ninggalkeun kahirupan baheula. Mangga Cep Rizky ngalengkah ka payun. Urang ngalungkeun manglekna. Biasa kesalimannya. Mangga ibu bapak besan sesauman. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat, mangga tiasa sumping ke acara akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'ahu mina yaumi haza ila yaumi nahdu. Bapak Ibu anu dipikahormat, saderek Bapak, Ibu-ibu miwah para tamu anu kusim kuring dipikahormat, utamina kadua calon pengantin. Satajana nepangkeun wasta sim kuring Fitria Novianti sareng rencang kuring Jahra Intan Pratami salaku pemandu acara kapayunan. Ngawitan acara kawinan ieu sumangga urang sami-sami puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat, taufik sareng hidayah ka urang sadaya. Dugi ka dina waktos ieu urang tiasa ngawujud. Salajengna sim kuring bade ngaoskeun susunan acara anu saterasna. Kahiji ayat buka, kadua maos ayat suci Al-Quran, katilu seret tampi, kaopat simbolis seserahan, kalima akad nikah, kagenep upacara sungkeman. 7 huap lingkung sareng betot bakakak, 8 nincap dom, 8 duduk harupa, 10 mepes kendi, 11 nyawa pengantin, 12 panutup. Salajengna salameh urang ngalakukeun runtungan acara. Hayu urang sami-sami ngahaturkeun doa mugi ieu acara tiasa lumangsung kalayan lancar. Sareng pangantin urang paparing barokah dina kahirupan rumah tanggana. Langsung wae hayu urang buka ieu acara ku maca basmalah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi acara tiasa lancar, barokah sareng ngabungahkeun sadaya nu hadir. Hatur nuhun pisan kana perhatosanna. Salajengna Hadirin anu sami lenggah dina ieu acara, hayu urang sami ngamangpaatkeun waktos. Acara urang kawitan ku maos ayat suci Al-Quran kapanasana Ustaz M. Syahrul Al-Farizi, mangga dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia
ya Allah pansinan malangkahna dipaparingkeun ka anjeunna ngurusna khususna kadua calon pengantin umumna kanggo urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Acara salat Bapak Ibu sadaya urang sadaya keluarga Bapak Romeo parantos naleur hadir urang Bandungan naon wae tujuan akan maksud kadatanganna ka ieu patapa. Maksud kadatanganna bade dipun Ibu Haji Salsa. Mangga Ibu Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para wali dan istri anu mulia, utamina kapangsa saya berdiri seingkuri atas nami kuali Bapak Romeo Alhamora Rauh rombongan disarengan ku muji syukur Gusti Nu Maha Agung. Ngahaturkeun rebo-rebo nuhun ka kuali raksan keting bingahna kapalawali di dieu dipapan di tiap-tiap basah anu edah somea diaur ku kembang Tanjung, diaur ku kembang Malanti anu jadi saksi tawas tangkrim kana hati matang betah kana manah anu nyaman. Munggia mangabae anu didasarna ku ikhlas kabingahna nembe biasa jadi tatali silaturahmi rasa anu bakal nyeureut manggeukeun silaturahmi antawis keluarga di Bapak Romeo Alhamora sareng keluarga di Bapak Al-Jisha bari ngiring larang sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna simkuring sajan kamana wireun rumaos ngahaturkeun nuhun sakali ka rombongan keluargi di calon panganten istri di dieu simkuring ngarombongkeun nyaeta sareng sepuh hungkul tapi rumaja oge sareng budak alit anu keur wajah. Palawali anu mulia rupina sakitu cunduk di keluarga abdi hapunten diri aya kasalahan munggia keluarga ieu dilancarkeun sadayana. Nuhun. Hatur nuhun ka Ibu Haji Salsa anu parantos ngadengkeun naon maksud kadatangan kulawargi di Bapak Romeo. Salajengna hayu urang sasarengan nepikeun naon wagalan di keluarga Bapak Alan bade dibikeun ku Ibu Haji Mahira. Mangga Ibu Haji Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadaya anu kucing kuring dihormat, wabil khusus rombongan panganten pamangga, calon panganten pamangga, anu parantos suping merupakan kain depan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ti payeung semoga urang sami-saminya ngurangkeun puji sinartos ka Gusti Allah anu Maha Agung anu nyiptakeun ieu alam liwah sampun kalayan di rombongan umurna paparingan kesehatan kuatan kadipatan kalayan biasa silaturahmi di hadapan Allah ieu mugia pamasadan urang sadayana anu dinuhun ku karaniwa. Salawat dan salam mugia sadina diusulkeun dilimpahkeun ka panutan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana para sahabatna jiwa urang sadayana sareng sadaya umatna anu tetep anjeun panjenengan diberikan kesalahan di akhir zaman. Bapak Ibu khusus calon pengantin pamangga yang keluarga anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala keluarga dan simkuring di dieu kedalisan panampian calon panganten pamangga dipayung nendahkeun ka para sepuh hormaten simkuring anu penuh ditepatan anu
anu mungsang itu biasa sampai kumpuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu serah terima seserahan. Hadirin anu dihormat, ayeuna urang masyhuri salah sahiji rangkaian acara anu penting dalam proses pernikahan, yaitu serah terima seserahan. Dina acara ieu pihak keluarga calon pengantin pamegat bakal masihkeun seserahan ka pihak keluarga calon pengantin istri minangka simbol niat sareng tanggung jawab dina ngawujudkeun rumah tangga anu harmonis. Kuliuna simkuring bade ngaturkeun proses serah terima seserahan. Mangga ka ibu hajat calon pengantin pamegat sareng istri kamayun. Mangga di ibu hajat calon pengantin pamegat rada kamayun. Mangga ibu Auka. Kameramen ya? Kamera ke sini. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simbol seserahan. Alhamdulillah, prosesi serah terima seserahan parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Seserahan ieu janten simbol awal kerjasama silih hanyaan silih tanggung jawab antara dua pihak keluarga. Mugi-mugi barokah sareng diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna Alhamdulillah, ayeuna canten acara anu kamanana ijazah rumah tangga. Namun setelah acara dilanjutkan, simkuring remaja sadayana anu hadir, urang sami yang seni kalayan penumpang pojok dua. Mugia segala dunia aya dina unsur sami. Mangga ka calon pengantin pamegat, oge ramana calon pengantin istri dihanturan di tempat anu saya. Untuk saksi biasa ini terlibat kameramen foto serta video mangga bagian tempat anu corona kanggo menyaksikan di acara. Kapaluan sadaya hayu urang nyaksikan rumangsungna di acara. Namun kabudut sarta acara salami proses akad nikah tekeuing keprok. Oge saya nahan di parana atau nabi di jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Bapak Romeo Alhamdulillah sareng Ibu Wafia Augirajatan sareng Ampun Anggraini putri di Bapak Alansyah Nahdali sareng Ibu Roba Lubasian Ibu mangga acara dikeluarkan. Oke, ramana calon pengantin istri dihaturan tinggi di tempat anu tos disajikan. Pun oke saksi biasa tinggi terlihat kameramen foto serta video mangga bagian tempat anu mangga ku mempelai panggilna kakangna jasa sareng wali di mempelai istrina badhe di pali sisahi sareng dua saksi oke menampilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasabi saya kemudian tersebutkan salaku pangulu dina akan kita antara Cek Rizky sareng Neng Anggun Anggaini. Saat di kawitan abdi bade marosla karena mempelai pamangkeun sareng istrina. Terus kita mempelai pamangkeun namina Cek Rizky Taufikul Rahman. Terus dia sareng mempelai istrina Wasana Anggun Anggaini. Terus dia walina mempelai istri Anggun Anggaini namina Bapak Alicia Anggaini. Terus dia saksi di waktu di pamungkeun. Terus dia saksi di istri. Saat jadi kawitan abdi bade maros ka mempelai pamungkeunna tos balik tacan checklist teh tos terang kumaha syarat-syarat nikah teh syarat-syarat nikah teh nyaeta hiji kedah Islam, kedua kedah ridho antara mempelai pamungkeun sareng istrina, kadulu kedah aya mempelai istri sareng mempelai pamungkeunna. Nu di dieu mempelai pamungkeunna teh Rizky Taufikul Rahman, nu di dieu mempelai istrina Anggun Anggaini, sareng aya walina mempelai istri nyaeta Bapak Alicia Anggaini. Nah kaopat sanes mahram, jadi ulang aya patali marga dina hubungan darah teh sareng mempelai pamungkeun sareng mempelai kalima kedah nyaho paling teh lamun aranjeun mempelai istri sareng pamungkeun nikah ayeuna jeung ayeuna kekadenan ulang keadaan haji, ihram atau umroh. Kusabab dina syariat Islam game teu aya prosesi nikah dina antara acara haji atau umroh. Sakuleuna atau sareng acara rukun nikah teh naon makanya itu bade nikah teu ngomong. Rukun nikah teh nukahi kedah aya mempelai priana mempelai pamungkeunna nu dieu teh Cek Rizky Taufikul Rahman jeung mempelai pamungkeun sanes. Alhamdulillah. Terus teh nu kadua kedah aya mempelai istrina nu dieu teh Anggun Anggaini mun. Terus kadulu teh kedah aya walina walidi mempelai istrina Bapak Alicia Anggaini walina sami. Kaopat kedah aya saksi ti kalagi pamungkeun sareng istri ti kalagi istri sanes paling pamungkeun. Nu kalima tinggal akad nyaeta ijab sareng hubungan. Terus sareng aya namanya bade di nikahkeun make mahar sabaraha teh. Terus kita seberangkat alat emas 2 kilo sareng mobil Porsche tinggi. Mangga aya nama tiasa dikawitan wali ting salaman sareng mempelai pamungkeunna. Di kawitan akan kita ini.
diwali selama panggilan Bapak Jangan Menjadi Eksapan Rudikan biasa ayunan kawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Kasih Putri Abdi Anggun Anggraini binti Ali Syabdani sareng Anjeun Rizky Taufik Rahman bin Romeo Al-Mubarak sareng Sakat Al-Salat satri mobil bos emas 2 kilo dibayar Pontan. Anggraini dan kawinan Anggun Anggraini binti Ali Syabdani sareng Sakat Al-Salat emas 2 kilo satri mobil bos dibayar Pontan. Kumaha saksi ke salah jadi suami istri ku agama ku pemanen tasoge so mangga di tanda tangan ku menikahkan. So mangga namanya anggokeun dengan istri ka suami ka istrinya. Lalu payus kedalisan kunjungan sakit. Alhamdulillah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillah proses ijab kabul parantos kalaksanakeun kalian lancar. Cepris di sanai anggur parantos resmi jangan pasangan suami istri. Mugi-mugi rumah tangga anu dibangun ieu janten rumah tangga anu sakinah mawaddah sareng amin. Acara selanjutnya yaitu sungkeman. Hadirin anu dipahormat, urang sadayana parantos dugi salah sahiji momen anu paling haru dina proses pernikahan nyaeta sungkeman. Dina tradisi Sunda, sungkeman merupakan salah sahiji bentuk penghormatan di panganten pakolongan, wujud rasa syukur sareng tanda bakti ka ibu bapak anu parantos nasuh ngawulang sareng pamitan ilahir menikah dewasa. Sekarang proses sungkeman bade diaturkeun ku MC Teh Fitria Angga. Lagu dimainkan urang sami-sami maca salah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapananten dipun simkuring ngaturkeun atau melakukan sungkeman di parantosan ku Haji sareng Ambun. Saya
selanjutnya Mama Tangtung hadirin. Anaki, saya anjing nyuhun penghampuran. Mama pengantos pengampunan segala kesalahan. Mugia anjing dan calonnya sang istri anu saya tanggung jawab bikin keluarga sang putranya engke. Selamat Anaki. Mangga cium putra putri. Mangga sarajana ka Bapak dibantosan ku aki sareng ambu. Aku diulang ka Bapak anu pangantos dihancurkan segala kebodohan. Mengkalakan kami beralasan ini dan tahan segala kekuatan kami. Mugia Allah membalas kalian kebaikan serta pikir pahala pikir Bapak. Hatur nuhun Bapak. Maka biasa dipeluk Bapak. Anaki, Bapak lantas mengampura kesalahan anjeun. Mugia janjeun biasa janten imam sang istri anu saya kanggo kula bari. Sama celai Anaki. Mugia janten lumayan anu saya. Maka selanjutnya pindah ke Mama sareng Bapak mertua dimantosan ku aki sareng ambu. Mama dinten ieu ambu sareng Rizky komo kahiji kana bersimpuh di payun Mama. Angga bisa lakukan ke Mama. Maka ulah membedakan kami salah anu sanes sebab kami oge membedakan Mama. Mama menghubungkan bagian di keluarga kami, maka tegur kami upami kami salah, serta tegur kami upami kami benar. Hatur nuhun Mama. Maka ayeuna biasa dipeluk beberapa kina. Anaki, Mama parantos merestui pernikahan anjeun. Mugia anjeunna bahagia. Selamat datang di keluarga ageng Mama. Mugia sama-sama bahagia. Satrasna ka Bapak mertua mangga aki sareng ambu dibantosan. Bapak ini ayeuna janten Bapak anjeun sorangan. Selamat datang di keluarga ageng ieu. Bapak Titi, mugia anjeun janten istri anu hade. Lalaki anu hade, ibu sang Bapak anu tanggung jawab, senantiasa wasiat kabajikan kanggo ulama. Amin ya rabbal alamin. Mangga kapangate biasa janten di kursi dibantosan ku aki sareng ambu. Alhamdulillah, Bapak serta Ibu anu diberkahi. Acara sumana parantos laksanakeun pengalayan kehaluan sareng perpisahan kabaktian. Hayu urang sadayana doa supados berkah di kaula biasa iringan kehidupan rumah tangga anggun sareng rezeki. Mugia keluarga salawasna aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satrasna hadirin kurang parantos salah prosesi anu unik di tanah ada juga teman problem.
Tidak tradisi juga, berikut berubah simbol bagian pengembangan saat kerjasama antara pengantin di dalam media kehidupan rumah tangga. Penggabung bersihkan tumpul dan kesediaan. Kemana biasa membuat anaknya simbolnya adalah bapak di bawah. Mangga selanjutnya ibu menantu bapak dia simbolnya adalah asih. Selanjutnya adalah bapak di bawah anak sang menantu. Mangga bapak buat nasi kuningan anaknya. Bapak sebelum anaknya Selanjutnya suami di bapak kawinatuna nimbolkeun kasih canyaan di bawah. Selanjutnya pengantin dikursi kuning ayu dan kamus suami keluarga ayu para tos disiapkan. Mangga pengantin hiji 2 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Suami kita masih mau berkenan saling kemakmuran. Kemudian rumah tanggana usul berbuat dan Acara selanjutnya adalah bekal bakar. Satunya acara bekal bakar hari ini acara membuka proses melaksanakan adat Sunda. Adat ini bakal membawa kebahagiaan serta media rezeki ilmu kaulah. Mangga pagi itu pastikan nama bayi mangga. Mangga cek Rizky sampai anggun biasa tadi maju apa ya? Rizky sampai anggun sini bapak ke arah anggun sabalina. Anggun menang ke rezeki, anggun menang ke hayang pangagungan dan ternyata rezeki yang paling agung. Mungkin anggun hayang menang pangalina dan diimam bebarengan sadari silang milang panana eta hatina sama payet sama manis bebarengan sama biasa canda dihitungnya pas katiu gedung gedung keamanan ini hiji hiji 2 gitu. Aduh, pengen pengalaman bisnisnya. Namanya bisnisnya. Pagar ayu biasa simpen anu pengalaman. Hitungan katilu langsung hiji 2 setengah gitu. Tahan dulu kameramen eta nimbolkeun sama manis sama payet bebarengan nyanyi rezeki saalit tapi kedah ridho ikhlas bebarengan. Acara selanjutnya nyaeta nicang dong terangkeun tata carana. Janten panganten kamuge nincak dong teras sampeana 2 suku panganten istri dugi kabersih. Mangga ane anggun biasa tepak kuku di bayangan carogena. Mangga pakai ayu kasih daun.
eta teh hartosna taat ka salaki. Soalnya di hitungan katilu tingkatnya hiji kudu sekali langsung, hiji dua tilu. Kantor nah, terus setelah itu pengantin istri bakal ngabersihkeun sampean pengantin saudara pucai anu disjakeun mangga aki kasihkeun. Biasa dibersihkeun sampai anak lalu yang lain adalah hilap saja kotor saat bauge kedah dibersihkan ku istri. Saya ini biasanya dilambangkan minangka lambang kasucian sareng ngalengkeun segala halangan dina kahirupan anu anyar. Ieu teh simbol bakti ka atau bersih biasa terpilih yang gantungan. Prosesi selanjutnya yaitu buruk harupa. Mangga dapat ayu pasihan senti sareng harupana taat sadekah agung. Mangga harupana dibutuhkeun. Selanjutnya yaitu kuncungkeun ka kendi. Prosesi ayeuna nyaeta mepes geni. Prosesi ieu mangrupa simbol pemamantan, doa sareng pangastuan ka pasangan panganten anu nuju ngamimitian perjalanan rumah tangga. Mepes geni teh hiji tradisi anu dilakukeun ku panganten pikeun ngungkapkeun rasa syukur sarta pikeun ngadoakeun kabagjaan. Mangga ka Cep Rizky sareng Neng Anggun dicepengan geuningan papayun-payun. Cep Rizky nyepengan paling bujur geuningan. Nah, kendi ieu teh hartosna masalah rumah tangga janten kudu diselesaikan babarengan. Ka Cep Rizky sareng Teh Anggun terangkeun ngalakukeun kumaha. Cara ngalakukeunna nyaeta digeokeun ku kali sok ayeuna urang geokeun. Punten hiji geo dua tilu angkat. Nah, mangga angkat ditahan dihitungan kali urang alungkeun ka angkat. Hiji dua tilu sitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti janten masalah rumah tangga anu kacida ageuna kudu dibereskeun sasalana. Terkait orang-orang teh apal gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Payung diputkeun panganten. Sok mangga pangantenna
di kursi anu tos di sadiakeun. Acara selanjutnya nyaeta saweran panganten. Hadirin Bapak Ibu anu musim kuring di tiga orang. Ayeuna nyaeta prosesi saweran panganten. Mangga kapater ayu ambu sareng agih sareng panari siapkeun. Mangga Ibu Hajar, Bapak Hajar biasa tadi. Siap ya? Ibu sareng Bapak Hajar mangga marau sawereuna sakepeul. Cepengan heula. Cepengan sok kameramen biasa foto-foto heula. Mangga siap. Siap.